Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Guar munggara nuklar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami antawis pameget istri nular nyonto Kangjeng Nabi. Cunuk waktu nyambut catur nyongsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasilih pikaheman sangsang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana peneja ati subaya anu ti heula geus moal galidir deui siloka kang kalung kembang mangle tawisna ngahiji sagagang kembang kaheman sareng geui kembang kadedeh. Ingkang rayi anu saja ngambah sagara ngarumah tangga neleuman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi. Tong jejerih lamun seug menang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anaking sejang ngotretkeun kareteg ning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuh ku kacinta wan cinu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieuh matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katukang. Anjeun melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk dibuwuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komodai lamun ropo. Para asatidah kori-koriah mubaligo hormatin simkuring guruaneun pikeun simkuring. Abah Anton salaku Bapak Dalang anu ngigelkeun wayang anu sami ku simkuring dipihormat ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan kahiji rek lalajo wayang kadua rek ngadenge ceramah anu kira-kira tunuh leuwih hade balik. Hadirin kaum muslimin, lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon, neangan ilmu, habis ini neangan pincu. Geratanya ka ustad nu deukeut, naon fungsina ilmu, maka jawabanana al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Lamun urang boga ilmu tuluy ilmu jadi cahaya maka urang teh keheulaanan ngoncoran awak batur awak urang ge sakapeung mah ku ilmu teh sok poek da kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae kabeh ge arapal ilmu sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasehat tapi naha ajengan ge sok gurger wae kabeh ge arapal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik nyakar wae. Berarti ilmu teh can jadi oncor pikeun kahirupan sabab nu ngaran ilmu mah oncorna dina gawe. Di mana atuh lalakon ilmu dina tilu rupa kahiji na qalbi kadua na qauli katilu na fi'li geus sok talar qalbi qauli fi'li sok ulah aing ngomongkeun batur tarik aki kituan jiga da dempe sok qalbi nah tuh tempon mun ditukang ngap-ngapane wungkul qalbi qauli fi'li qalbi qauli fi'li qalbi hate qauli ucapan fi'li pagawean tah ilmu teh kudu cicing dina tilu rupa dina qalbi dina hate dina qauli dina ucapan dina fi'li na pagawean eta teh orang Sunda nu boga disebut tekad ucap lampah. Ibu lalajo kuring tah ieu mah sakadar ceramah mah bijilna tina bibir cantang tuh eusi hatena. Jalma bisa ngomongkeun subhanallah dina bibirna tapi naha batur nyeun gedong nyeri hulu. Jalma dina bibir bisa ngomong subhanallah tapi naha batur meuli motor juga ngabudah. Jalma bisa na bibirna subhanallah tapi batur meuli tanah naha juga rumah sakit sagedeung deui ibu. Jalma bisa dina bibir subhanallah nah beledug teh tetangga meuli mobil da paeh atuh. Berarti subhanallah teh karek samet bibir can katempo dina gawe. Kabeh bisa nyebutkeun alhamdulillah komo nu beunghar
gedong sigrong mobil mewah sawah lega alhamdulillah cenah Asep mah usaha teh keur mujur. Nah ari isuk RT dicarekan RT gelo RW edan cinta cikene kamari nyebut alhamdulillah ayeuna nyarekan batur cinta kunaon emak rujit aing mah cenah ka RT batur menang BLT aing henteu gitu. Berarti ieu teh alhamdulillah teh karek samet bibir can katempo dina gawe. Lamun jelema beunghar geus bisa ngomongkeun alhamdulillah gedong sigrong mobil mewah sawah lega kurumuy datang BLT tolak. Nama gejeng ditolak pandek deus syukuran tina hartana. Ampura RT moal deuk nampa emak mah era gedong sigrong mobil mewah sawah lega araraya rumah makan ge boga mung moal narima kana BLT moal pangmikeunkeun kanu hakna tuh si miskin tuh si yatim tah eta jelema nu alhamdulillah teh. Tapi da nya ge ibu ungek-ungekan da eueuh jigana teh. Anger sok aya lebaran. Dina bibir bisa ngomong Allahu Akbar kabeh ge bisa. Allahu Akbar Allah nu Maha Agung naon atuh gawena entong sombong ku pangaboga. Beunghar dibeungharkeun, pinter dipinterkeun, daek didaekeun, alus oge dialuskeun. Boga kongkorong heuh dibogakeun. Ulah nepi ka diedeng-edeng ka jelema nu sangsara komo ngomong-ngomong ieu teh 30 gram hargana 1.400.000 kumaha ceuk tatangga saha nu nanya pan jadi wirang sararea tah matak ilmu teh karek samet bibirna can nepi kana gawena ieu barudak rumah tangga tah ieu teh karek samet hate jeung samet bibir kana gawena Bandung ngana ka hareup tah ieu korbanna sabab ngaran-ngaran rumah tangga lain bobogohan mah serba indah jetot ti tajong pan aduh ceuk pisalakieun teh kamu sakit bebengok awewena digampang baperan iya sakit meni rujit kumaha ceuk pisalakieunana ka dokter ya bawa ka dokter coba geus kolot kieu jetot ti tajong eta batu eta cokor neuleuh seutik mah tuh jadi rumah tangga lain ibarat bobogohan. Berengbeng ini pandidi maya desa wisata lep init ke desa wisata mau motor butut beberek pekan mogok di jalan didorong kuduaan cur hujan majarkeun iindiaan coba geus kolot kieu motor butut dibawa keneh mogok daek ngadorong moal ngagajleng ibu pangheulana dijejak motorna ganti ceuk aing oge jadi rumah tangga tuh lain ibarat bobogohan disuguhan ku enteh cai enteh dek ada teh manis enggak ada yang ada juga enteh biarlah teh aja kenapa gitu kan manisnya ada di kamu kuat hayang ongkek ngadengan gede eta teh ngaranna teh bobogohan tapi prung dina rumah tangga bener cek dalang mapag baya kenal lara dihin pinasti panggih takdir teh bisa dipu kuat nyengol gitu eta untuk hareup aing mah leuman nempo awewe ki asudi alah sok api-api di dieu nyebut kitu sate poe nyengol hoream nempo sieun api-api na boga pamajikan ge diseget moal ruksak gandeng padul kita lain ce ade aja datang ka dieu teh rek naon rek lalajoda mah Allah jodak wa huntu tiungan peberian buuk atuh katempo huntu tiungan tadi cenah apan cik ini dia ngobrol teh menang ieu keun bae huntu mah teu orat atuh da ece teh baheula mah keur gadis mah irung teh bangir ayeuna mah bunda baheula mah ieu jangkis bener lain bangir jika kira nutut ngalewat ke tempat ojek dalapan rakek teh anjing aing mah yang deuleuh lain baheula aja teh bangir ayeuna mah ka ruang ku pipi can huntu ka hareup aduh eta pan gara-gara ieu ieu ibu setan aslina teh kieu rupana setan teh kieu Gusti Agung nepi ka segitunya bebeb sudi disebut bebeb aing mah teh mau nolol anak genderuwo gitu ngagoda ieu sok tuluikeun udah aja mungkin datang tah ribu ampun aing mah sakieu aing jangkisna lain jangkis sok tinggal naon beda jeung si ibu nu dipayun sami bunda ge glowing bunda oge sarua moal elek budak ngora ayeuna make scan
nah skincare. Skincare. Nah, di skincare. Bener. Ngajan teh boga salaki ge bunda mah da loba nu nyaeun. Tapi da ari buktina mang anu nyaeun ka bunda. Tapi da ari sabenerna mah ce deuk di skincare nepi ka glowing ge ka jauna mah punuk angerenge. Kan bae punuk rengge depan itu adalah rezeki anak soleh. Komo geus asup kana rumah tangga mah skincare kabeuli deungeunna henteu. Banget bodas ngan awak begung. Halus ieu banget bodas ai punuk beheung katingali belang tamaga ka dieu. Geuleuh mah jeung aya beheung belang tamaga sakala rupa. Nepi kamelaan kitu eta kan skincare. Di skincare ya oke. Tapi ya barudak teh deuk rumah tangga. Judul rumah tangga teh hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warohmah. Ibu osok datang ke pengantin sok doa sing sakinah, mawadah, warohmah. Bari manehna ge cari nul bati pasya ti peuting. Berarti simpulkeun sakinah teh ese. Berarti rumah tangga teh lain ibarat bobogohan, bobogohan marsuba indah keneng. Geus geblus rumah tangga teh ieu korbanna. Ya Bu. Baheula disebut honey bunny sweetie darling beb kuat raos kana hate. Ayeuna mah geus eueuh rasiko disebut bebeb kala kacucungik sia ngajawabna ge. Tara-tara majarkeun teh. Tara-tara di sasari. Matak sakinah mawadah warahmah butuh jawaban. Naon jawabanana man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah deuk mere ka alusana rumah tangga yufaqihu fidin lamun duanana disurtikeun dengartikeun dina agama, maka tugas ibu jeung tugas salaki bakal beda. Tugas ibu kahiji idza nadorta ilaiha saratka direret masket di tempat sono imut lucu ngagelenyu someah daredeh alus budi hade basa ngeunah di tempat ku salaki teh imut lucu ngagelenyu someah daredeh alus budi hade basa hartina ibu teh kudu resep dangdos dangdan setakar kebek keur saha dangdan teh keur salaki duit ti salaki pake dangdan ge keur nya teh geranya orang tempo ayeuna aduh lipstik bareureum wedak diangge blush on ongko ngan lamun kemu kieu make blush on jiga jeruk bitu ibu eta ka bunda deui mamawa fisik iya cek tukang hias nu kudu di blush on mah lamun beungeut tirus make blush on ta lucu aya beungeut kemu make blush on can huntu ka hareup aduh ya Allah kan bae anu penting mah ulah tinggalin ku barudak marawe tinggalikeun make kacamata beuna mah bener kacamata hideung aya nama-nama teu make kacamata hideung teh ieu teu gaul cenah nya ngan kudu kacamataan mah huntu sia teu apaleun nya anu dicium ku bunda mah 3 poe teh can di bijil guludug macan eureun isukna teh pae darah bies ku nyambungnya jeung nu kieu aduh nah tuh Cep Ustad digugu teh sedikit mah untung bijilna kadunya geus eta mah untung atuh kaseretkeun ku bekok si ieu teh si eta mah bijilna kadunya ge dalen dilahirkeun atuh si eta mah inung-inungna hayang hitut bijil si eta ari si Cepot mah kaluaran teh cenah keur ieu cenah keur haid cenah majarkeun teh nanya ieu beungeut cek hejona berem aya bujangan maka jeung apal haid segala rupa si ibu iya bi ngomong nya Bu ungeuk we lah nya kapangih ku bunda mah ngalikeun maka jeung aya bujangan apal nu haid segala si ibu penting mah wadul ngaku bujangan apal apan sok pangaosan di masjid ibu cinta nah teu kalebat punten nu cenah nuju kareseban kitu ai cing teh naon kareseban teh nuju beureum oh jadi we apal teh eta dan nu bijil malin beureum padahal naon hejo kageuneuk-geuneukan nama kayak ngobrol kadinya ka mana teh apa dulit teuing nu penting mah dibayar we nanang emot nanang bener bae nu penting mah pesan nepi we ieu Idan nadorta ilaihi hasarotka geus tong nurutan si eta Idan nadorta ilaihi hasarotka direret masket ditempo bekasonoeun imut lucu ngagelenyu someah daredeh alus budi hade basa tah ece mah jeung si ieu tah aing sukan teh anjing dangdutan goblok
Pangaosan itu. Pangaosan. Balik. Tong milu giweuh. Mialoh eta. Mialoh anak aing bak 3 botol aing. 3 botolan diuyup anu hiji murag peupeus, nu hiji leungit anjing, nu hiji ku babaturan. Sugan aing dangdutan anjing. Apa ngaosan mantok anjing. Teu sangka aya jelema murtad. Cek bunda gaya nu leuwih ti bunda sayang. Bener aja. Geus. Idza nadorta ilaiha saratka. Direret masket di tembosono imut lucu ngagelenyu sumeah daredeh alus budi hade basa. Jadi duit ti salaki pake dangdan ge keur. Di dieu ibu garilis teh teuing di mah bawa daster merengkel dipake keneh. Di tukang nak kancing warna-warni 15 siki juga partai cobloseun. Buuk jucung kaluhur di talian ku kabel kucer. Kutang dibengket ku garet geulang, kutangna dibengket ku garet geulang ya. Eta mah salaki pamajikan abah eta. Lain jamaah di dieu mah teu kitu henteu eta. Lain ieu cepotna cuma mawa abah atuh. Sarimu. Ante da si cepot ge diasupkeun ka peti mah cicing we. Jadi duit salaki pakai dangdan ge keur. Kenyataan mah lain kitu, kauleman jiga ratu, di imah jiga babu, komo di kamar jiga hantu. Eta kusakali dipakena beungeut make pupur warna hideung, panon make bonteng, bibir make tomat, kuat asa hees jeung jus atuh dah. Padahal agama mah nembongkeun idza nadorta ilaiha saratka. Direret masket di tempo sono imut lucu ngagelenyu semeah dareh deh alus budi hade basa ceuk lahiriah. Kadua geulis secara batin. Lamun ibu geulis secara batin bakal bisa ngarasakeun kacape kalungse karipuh nu jadi salaki. Salaki balik ti panyabaan cicing nalawang panto rengkuh bapak geuning sumping ieu teh rengkuh lain kieu wae atuh. Geek diuk salaki cicing nabang barung cokot cai keun bae tong make gula. Bikeun ka salaki pupuntenan Pak hampura kitu cai teh teu aya gula-gula acan ukur cai we suruput ku salaki diinum nepi ka amis ternyata nu amis lain gulana nu amis teh budi ibu ka salakina nu matak mawa jongjon kana kahirupanana. Beres kitu tungtun salaki bawa ka cai bapak beli teh acan tepan iba keula dekul salaki mani beres mani siapkeun ku ibu teh lancinganana kolorna sagala rupana siapkeun sajadahna mangga bapana tepan heula dekul salaki salat beres salat ibu nguliwed ka hareup deuk ngarasakeun kacapena nyuh nalahunan salaki bapana capelung seripuh tunduh bapak melaan jisim abdi hapunten ti luhur susah pramut ti handap saya dampal ti heula nepi ka ayeuna rumah tangga acan bisa ngabahagiakeun abdi kanu jadi caroge abdi tah eta ngan ieu ceramah teh bapak dalang jero teuing da direret di tempat-tempat da eueuh nu kitu eueuh tak komo belah dinya mah eueuh pisan aya oge salaki datang teh juga langsung nagog alus maneh apal jadwal menang duit jadwal naon ai maneh Senin Bang Emok Salasa MBK Rebo PNPM jadi baiti janati teh hilang baiti janati lain gedong sigrong mobil mewah sawah lega tapi baiti janati hate ibu anu penuh ku kabersihan sehingga salaki betah rumah tangga ejeng ibu well. Dua idza amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh istri soleh mah kajen keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas hampura abdi keur ngomongkeun istri soleh lain ngomongkeun ibu keur ngomongkeun istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas mah kamana bade kulem tunuhnya lelian bapak bade miwarang pangninyuhkeun ci kopi langsung buringas mangga bapana ta eta nu soleh mah talamun merek ieu da jigana merek ieu mah keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh mah kamana nya sare atuh geus 9:30 da listrik pareu mah aing nu ngeusianan ge lain pangninyuhkeun ci kopi aduh dapur jeung maneh teh deukeut maneh kokod ku sorangan geuling ngajajah wae belana sia mah hirup teh ulah nepi ka kitu saha guruna Siti Khadijah Nabi Muhammad tos netepan asar beres asar karorompokna Siti Khadijah keur wiridan Nabi Muhammad nyanak teko nyalira ngaleueut nyalira Siti Khadijah langsung sujud ya Rasul bendu ka abdi nepi ka timi barang jisim abdi Siti Khadijah mah hayang dititah kudu jadi salaki karena di balik perintah suami ada perintah Allah di balik perintah Allah ada surga yang dijanjikan tuh kitu awewe nu ngarti kana surga mah euing jeung ieu teh jadi Siti Khadijah mah hayang dititah
talamun ieu jigana mumul dititah salaki nu nyuk kopi ku sorangan ngaregot sorangan nyieun bala-bala sorangan ibu edek jumuh kan nu jadi salaki hapunten bapana nahat bendu ka abdi teu miwarang cadu jigana ngomong kitu pasti ge kieu tah kitu jadi lalaki teh hideng mata kisukna teh lalaki teh TBC Pak idza amartaha atau atka tilu hafizat kamalika wa nafsik kudu bisa ngajaga ngariksa awak keluarga jeung kahormatan naon sababna maka jeung kudu bisa ngajaga nalika salaki keur eueuh cokot ku ibu tilu tugas ibu mah dangdan lahir batin patuh kanu jadi salaki ngajaga kahormatan diri keluarga nalika salaki keur eueuh ayeuna tugas lalaki tah tugas lalaki mah sinen nu boga bulung bung jalan rahayu ngembat jalan nala rabi dia abdi ceramah di Lebak Heulaban di daerah Sinang Panon nu hajat 200 150 pokoknya mah genah di Lebak lain di dieu nyanyaho di dieu mah teu apal bulung menyadalang menang aing teu bulung bung jalan rahayu ngembat jalan nala buru rabi awor kedal ucap amal nyoba ayang nyoba danan kewajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka bati buru memeh amin asep mimiti diburuk dangukeun ku dua cepil simpen di pasian jalan nah nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalakas buru atuh ibu teu aya bi sehat bi ka mana si Uwa pokokna nu mere duit langsung di aku bibi waduh teu aya anu lain itu lain bibi maneh teu aya anu meureuti Saur Rasulullah estu agama mah tetep puhit nyubadanan kewajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin ti dunia barat turun jati rahayu manjing walagri sapapaosna bah wartosan nu sejennya turun jati rahayu manjing walagri sapapaosna ayeuna panganten teu nu mana oh eta nya tah kolot ka dieu teh nyontoan anak nu alus mah nu daek dicontohan ku kolot wah kolot teh naon ai kauing teu mere domba geus boga sirah geus jiga anjir nyebut jiga domba naon kurangna wur awur beas nadi awur beas nadi awur beas nadi awur beas nadi awur eta awur beas nadi awur nyungkeun widi heula ka si Aa di widian nah si Aa teh ka dieu awur
Atap dong dedenge awur awur beasna di awur 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 beasna di awur awur can jajak 500 medek tuluy awur awur beasna di awur awur hayang jajak atuh awur awur beasna di awur 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 eta awur awur beasna di awur 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 beasna di awur awur sepuh damang awur beasna di awur 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 beasna di awur 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 karek dosna di awur kadia tong kadia kadia geus mantep awur awur beasna di awur 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 pokoknya can lebih kalima mantep awur nah bagi yang heup tuh tempo di tukang nganjuring kang diheupkeun jadi diuk deui Ayo nu bade ka dieu. Oh, di tukang. Awur awur. Awur. lain geuning keur ngopi lain Suka teh ka dieu. Mantau we atuh aing. biar kayak kaciri pas naik gitu acing terek merek pek teh Geus rupa-rupa we agannya Gusti nu agung. alhamdulillahnya beb ngadulin kemana aing mah Baru atoh aing sebut bebek. kanu hareup nyebut beb teh kanu hareup nyebut beb bisa diseget teh ibu tak eta teh simbol agama disebutkan dina budaya sabab baheula mah nyebut Allahu Akbar di bedil nyebut haram di bedil maka gentos ku pamali nyebut haram teh di bedil da zaman Jepang jeung Belanda matak diganti ku pamali syukuran di bedil digentos ku hamin nya ngalaman ibu saking ku gentingna zaman penjajah waktu harita termasuk mapagahan panganten gitu ka tempo agamana di abur-abur we beas naon maknana tugas salah kita ngabur ka pamajikan hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan mah gramani tah sabunna seungitna mah di parfum yeuh parfumna mah gera nyangu tah beasna mah gera masak tah pasakeunana mah gera jajan ya cecehna jongjon ibu tah jongjon ibu teh bawa karena bahasa Al-Quran disebut sakinah jadi jongjona ibu teh ternyata lamun pinuh rasiko di imah saha eta salaki ulah ai sare hayang jeung nu seungit ai dimandian ku sabun ganu tah insyaallah hees teh jiga jeung doma Garut jadi tugas salaki ngawur ka pamajikan ngawur lahir ku dunia ngawur batin ku agama tugas bapak ngawur lahir ku dunia tugas batin ku agama tempo salatna sun kening isuk-isuk mamah gerana tepan sabab dunia mah babari imah pageuh baju weuteuh dahar seubeuh eta mah sakadar duniawi tapi lamun di akhirat jaga ditanya ngadidik teu salaki urang salat ka awak urang lamun henteu maka cilaka sararea maka heuh sok we bebeutkeun sakalian Aya naon eta? itu gempa Aya gempa. gempa lokal Nah, cing teh Ustad pikasirieun tapi cing karocea. oh nya gempa lokal Asareuwas. atuh dicoo we ku si itu Asareuwas puna tak kitu ibu. Jadi cenah cek Pak Ustad neme lamun salaki ka pamajikan mah kudu sakala diantar gitu Ustad. Kudu sakala diantar lamun pamajikan hayang tuang-tuangan, hayang eut-eutan, hayang jajan-jajanan, mun pamajikan hayang kiih-kiihan. dari jelema mah kumaha huntu Geuleuh atuh dah. jadi huntu jorok mah ngomongna ge jorok we pana di abdi mah kasep kieu nya omongan teh ngeunah we Nya leres pisan Pak Ustad. Nya. Gusti nu agung lami tetepang teh sareng bunda menitos kasep ayeuna mah. Kasep teh singkatan ieu. Naon? Katinggal sepuh.
nya emang na sia neuleu aing gitu. Bawa-bawa mah dalang ngajak paseha ieu. Apan apal ka ieu mah teu bisa neuleu. Ayo bener. Wah, ieu mah paingan eleh jadi kades. Anjir cek aing oge mamawa kana ieu kana korep beda teman dangdut eta mah. Oh beda. Dangdut eta mah. Untung otak beuki peuting beuki cerdas. Ngalawan ya mah Ustaz. Tadi nama geus eleh tadi disebut kasep ka tinggal sepuh. Aya ditemput-temputna da si eta mah bolotot teu neuleu. Ternyata dalang nu goreng hate. Ente ketang masih kena anom. Masih kena. Ente ketang ente. Ayo atuh. Nah, gitu noh. Nu receh keur ece. Tong apaan ieu keur si emak bawaan balik. Ah, kop keur ece nu. Da receh eta. Tadi gerang ngaharawas heula ka dieu. Tong deket teuing atuh. Anjir, kuat juga mikesan ka Holyfield. Ngegel gelo. Aduh ya Allah lamun boga pamajikan kieu dipencit ku aing. Kela tenan heula di dieu. Tak kitu sok PHP-keun ka ece. Hiji, dua, PHP-keun ka bunda atuh. tilu. Montong gedang si eta mah turunan bangsat. Saha? Si bunda teh, si kecil. Turunan bangsat gitu? Oh, si eta mah geuning bieu ge ciceureum mah. Lain tuh udah Ka dibere. Ustad ge wani nyium teu nyaopan lain muhrim mah teu meunang teh teh. Bener berican pernah ngalaman dicium cek. Acan beli hoyong deui atuh. Ku doma maksudnya teh. Lajeng Pak Ustad. Oke. Ari jalur qawmuna ala nisa. Salaki adalah pemimpin, ngaran pamimpin mah kudu nemokeun tanggung jawab kanu jadi pamajikan. Matak cek pencaksilat disebut padungdung banggung. Golempang jampang, padungdung igeu penjanu rusuh, golempang igeu penjanu kalem. Sanu kudu rusuh salaki, sanu kudu kalem pamajikan, lalaki rusuh usaha, pamajikan kalem balanya, geus katoong bakal pibeung hareun. Nu paling parah mah lalaki rusuh usaha, pamajikan rusuh kana Bang Emok. Nu akhirna pisang sarageun. Well. Mutak simbolna ge padungdung mah igel pencak. Lamun golempang simbolna adalah tarompet. Tet tet tet. Musikan atuh tet 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 tet. Ah, sopot tarompet tot. Antep ku aing mah. Tet 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 tet. Jangan bot kelapot, pecahkan. Cing disadat teh. Aya. Eren. Bau gelo. Kuat bau menyan. Tarompet sabaraha eta dapat? Malas paingan atuh. Lain tarompet si guyur. Lain ya masih gempeur. Lain ada cepot huntu hiji bisa niup nu kitu kumaha carana? Teu da ieu mah ku panon teu nu niup ge. Bener euy ku panon. Alah bener. Sok dilajeng atuh dek Mang Cepot nu narompet rek. Eta weh. Geus apa moal pikahartieun. Jela tarompetna lesot. Da eta atuh kokodna atuh. Oh hese. Papukis. Sok ya Ustad atuh nu narompet. Oh, udah kudu ditutupan da jeding narompet. Ah, nah teh tarompet suara lakson teh. Mana? Toilet itu. Tapi udah itu keur serak jadi kudu karunya lah, kudu aya ubar serak atuh. Nya. Keur serak Lain itu cai. Bantung. Ubar serak cai. Lain cai duit. Tarik teuing atuh. Kudu lemes aing ngolo. Alah keun bae pan geus boga duit. Ari panganten teh lanceukna nanang adina nanang. Rayina. Lain nanang ukur nitah tengah hiras wungkulnya cik. Oh lain. Heeh. Ayeuna nanang merek merek cenah.
Nang tong nyumput tinggal pondok bunga kela majeng aya tarompet ngajerehem segala rupa sing balik tukang tarompet manya ya tarompet ngajerehem kuma bayaran oh merenang mata keuat nang mun aya mah keur alus deui nang ngeuat nang nang masih ngene jajerehem nang Adalah lain alus nang ieu teh nu ngibing teh nang lain naon nang atuh manya nun tukang tarompet hungkul setida dikenangan nang ya nanang mah apaleun filosofi di mana aya yang barang hakan wah teu ngarti wae pan keur si eta tuh cing lamun geus dibere duit alus narompetna alus coba alus aing ngetes tarompet sing bentes make jeung aing sing bentes kieu aing ngetes tarompet sok tah eta mah tukang tarompet bengek eta mah kurang oskadri aduh sampura Ustad kan bae da sarua urang mah hese rek goreng teh duh Pak Ustad alus wae kasep wae suanten geus peuyeuk kitu tapi cacakan geus peuyeuk ge dina niat ibadah mah disusul we kasadah ge sugan meureun aya keur nambahan eta lamun bab ibadah mah urang tanya ke jamaah cobi andai kata abdi satahun ka hareup di ulem tong dibayar datang moal ibu tak ibu saru udon mending balik sih kurang apaan cenah dina pangajian mah teu meunang suudon meunang suudon ibu lamun bapak ibu sadayana ngawayang tuluy di ulem teu dibayar sumbing moal bu anjir ngararti urang di mah lain ieu teh pangajian teh gara urang hate cik urang talung baralik ulah suudon mending suudin nya bener jeung susu alah Gusti nu agung aing cek jamaah asa rame duaan kolaborasi gitu ya gitu matak mahal pasti geus tong dibeja-beja bab mahal ulah dibeja-beja bisi moal aya nu nambeuh deui ga heeh dar urang pada Ustad onaman teu dibayar ge teu nanaon da teu bisa kitu salah teh salah juga teh Ustad mah teu butuhan duit da ngomong teu make tenaga atuh da tina hate tah dahar mah leuleus justru wayang nu teu dahar mah ibu pandalangna dalangna teh Abah Anton geus boga rumah makan der marenta makan riweuh sia eta mah aduh dipromosikeun euy ku Pak Ustad dan Pak Ustad can ka ditu acan bae da mau dipenta tuh adi tuh ka ditu we tuh ai palebah dahar ngeunah tuang di ditu seueur tuangan palebah alah deuh ya aya deui lain nu ngaliwat orek kacai teh mah ai sugan terek nyawer aing duh lain Ustad ge geuningannya peka sensitif da tunduh sote panon ieu panon batin mah ontonya teu menang teu menang pancek Ustad oge teu menang sare keur tunuh teu menang dahar keur lapar kumaha teh eusina teh lamun dahar keur lapar sagara dihakan aspal dilebok minyak tanah beton jika pejabat anu teu tanggung jawab teh gini na beri melong kade mah mawakan notis kade komo mah kijeng nyebutkeun paingan teu jadi di kades kade ayeuna mah geus istiqomah naon apal istiqomah can istri kolot di imah sarua jeung sakinah naon sakinah naon sia teh sare jeung aki-aki ge ngeunah
Ya rek tengen aku mana jeung nu ngaramal daekeun sih. Lajeng Pak Ustad. Anteu hayang ngajauh aya ngajauh nu tadi. Naon? Ulah dahar keur lapar. Cek Pak Ustad pan kitu hari. Dah hayang nepi ka jelas urang mah. Leres. Dipotong entong cenah edek urang mah tingali. Anjir aing geumpeur ye. Ulah dahar keur lapar, heuh sakala di dahar. Leres. Beton, aspal, minyak tanah. Manehna ngeunah-ngeunah berangda di restoran Abah. Timah banyak Di Lebok. Tipe ka 300 triliun dah. Tanu kitu buta hejo. Eta teh. Nya, da buta hejo mah eueuh. Kade ulah nyebut buta beureum. Wah. Jadi lamun aya buta hejo mah geus datang ka dieu kan ku sabab eueuh jadi buta teh poek hejo teh lambang Islam. Jelema nu sok ngahakana nu kitu teh poek kana kaislaman. Weh. Keprok heula. Poek kana kaislaman. Poek buta hejo. Buta hejo. Buta poek. Hejo lambang Islam. Hejo kaislaman. Kata Ka'bah judulna. Laras. Lain gede. Oh, saya teh mah tukang suling atuh. Oh, ai sugan teh buta hejo eta teh. Ai lain. Ternyata anak buah Abah. Eta teh buta hejo. Jadi ulah dahar keur lapar teh anu lapar masuk sagala dituang. Tapi ka poho kana si banyu acan. Tah eta. Poho kana kukumah acan. Kadang-kadang lamun keur lapar mah sagala rupa ge jang jiblem. Bener. Bismillah na ge rusuh. Geus poho. Tungtungna bismillah mah bismillah ngan langsung bari rusuh. Jadi bismillah. Bener. Belum langsung dihakan. Mun sare keur tunuh, jang jigoledag. Ulah sare keur tunuh. Ulah di mana? Jang jigoledag. Geus boga pamajikan der HS di Mahrana. Alah, eta mah subhanallah. Ulah katanya. Jadi ulah sare keur tunuh. Tak itu dieusikeun wer. Untung ngarti anjir. Kade eta euy, panayagan. Mata ge maot teh hese peureum nu kitu mah. Hesenya. Hese peureum. Malotot teh. Lamun anu maot pan tutup panonna teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ditutup. Eta mah anu jujur ka pamajikan. Lamun anu sok tuang toong kanu sejen jadi kieu we sabelah teh. Ah, eta ka karek noong eta mah. Nya, karek noong. Lamun mega mah kieu. Eta teh. Tapi aya jelema anu hayang pecak. Kumaha? Aya jelema nu hayang pecak di antarana. Nu jelema nu kumaha? Anu lolong. Lumayan atuh sabelah can ningali. Nu lolong hayang pecak. Anu lolong mah pan hayangan pecak oge lumayan we ningali sabelah teu teh duanana ge kitu. Naon eta? Tah, mending kene ngobrolkeun nu lolong. Tapi lah lamun dipikir-pikir takdir teh. Eta teh. Berarti si Neng mah saperlu nu lolong. Henteu ngobrolna ieu mah obrolan. Henteu. Neng gak ada bisa salah. Subhanallah. Luar biasa. Dilajeng Pak Ustad. Bener. Tuh gak salah gitu meren apa kau lahir jeung batin, lahir ku dunia, batin ku agama. Matak dek dageus akad nikah, hudangkeun pamajikan teu ulah cenah hees. Ulah. Sebab di akhirat bakal ditanya ngadidik teu bab salatna, sun keningna. Nah, pamajikan bakal nanya, "Aa naon?" Netepan. Lamun nu kolot kieu kagok. Cobaan ke aki-aki. Nah. Kumaha ceuk ibu so ustad sia mah. Keur ade mah meunang hiji. 2 lalaki latagdob teu meunang gede amek. Buat baeud jemedad bawel calemeng pamajikan bae. Da urang mah boga ijab kabul tarima abdi nikah deuk narimakeun lain sakadar balemna wungkul ka bawel nagerek dilagleg. Tarima. Lamun bawel pamajikan ya kidalang, lamun pamajikan bawel kudu sujud syukur. Kudu syukur. Katimbang dibere nu pego. Dapungan ceuk dalang tadi mending pecak. Terus. Tah urang mah nuluykeun dongeng eta gitu. Oke, lanjut. Latagdob. Jigana viral deui. Aya bahan viral. Kan kadawe geus viral bawaan iput dewe. Ternyata viral teh ripuh. Beger ge hese. Capek. Apaan aya nu di KBG di viral pan? Spiral eta. Oh eta mah spiral. Sugan teh masih kena nu bareto. Spiral, geus ganti ngaran. Lanjut. Latagdob, lalaki mah teu meunang gede amek. Baeud pamajikan, calemeng pamajikan, bawel pamajikan, ulah keuna dampaleungeun kana beungeutna. Naha inung bapana mikeun ka lalaki teh lain keur diteungeul, lain keur dihoak, bener Ibu? Keur dipikanya. Matak lalaki mah kudu bijak, dibere sambal nu lada tong jaji gagantawang. Anggulan cokot we cai banyur dina coetna, engke pamajikan nanya, "Aa naha di banyur?" "Hayang angeun cengek." Beres.
leos ka dapur ibu keur lulungu leos ka dapur nenyuh teh nenyuh cai nenyuh kopi ai gula sok direnengkeun jeung uyah keur lulungu kerebek kana uyah kocekeun jeung ji kopi lalaki bijak tara ngamuk suruput karasa pangset jiga nu ngeunah we salah pamajikan deuk asup ka kamar di geroan sini beb datang aya naon aa da akang mah hayang cai dengan saeutik ieu mah loba teuing kumaha atuh dipikeun jadi mubadir urang beakeun kuduaan roromantisan dileguk ku pamajikan karasa pangset nyuuh harita keneh aa geuning pangset geura usapan ku salaki sumuhun pangset teu pasea inilah lalaki anu idaman Pak saha eta Nana Gerhana Nana Gerhana atuh talamun awewena bunda lah lamun geus remih hayang ngongkekan kudu kitu lalaki mah bijaksana pre peupeus gelas tong dicarekan balik neuleuh atuh gelas peupeus tah lalaki salah kuduna beresan gelasna wios mah peupeus gelas bisa dibeli tapi peupeus hate pamajikan ka mana neangan ganti tak eta lalaki hade mah nya Bu lain emang pupus gelas gantawang tenelo pupus gelas ku ibu tinggal tanya aa nya ka gelasnya ka abdi lamun nya ka gelas jug molor jeung gelas paling bijil anak cangkir Pak isuk ibu titah deui eta nepi ka dinya make jeung bijil anak cangkir sagala rupa saya sare jeung gelas aduh lamun sare jeung tiang listrik anakna setrum bisa jadi dan si cepot gaya itu teh jeung belut mata kurumun sih hungan hiji ramenya punya nya mata kita deui mata kieu we geus duaan ada dina kieu mah acara hiburan nya kene ceramah masalah jadi ilmu na menang tentang keagamaannya menang samet hiburanna aya duitna ge menang aya duitna ge samet-samet deh samet kan baik saeutik-saeutik jalan penting mah aya dikumpulkeun mah pan jadi saeutik jadi gede bener aduh latak dob teu meunang gede amal katilu sing hade ka indung sing hade ka bapak kikieuan teh lain kahayang saha kahayang indung kahayang indung kahayang bapak beak harta beak banda kolot mah mangsa bodoh nu penting anak runtut raut sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi saloga background angger sia eta mah deui background de kieu mahal konca wae geus ambir 40.000 anu mere 25 mata rugi 15 lamun ke mah abah lamun hajatnya konca 40 nu mere 25 sedot dewe cokot deui botana puguh da hajat teh dagang idangan akeun bae da boga hutang mah tetangga teu milu mayar eta tapi heueuh geura sok terapkeun ide eta insyaallah hancur hajat eta insyaallah pada ngomongkeun keun bae lah pada ngomongkeun ge saminggueun tinggal pindah pan bati hajat pindah we ka jauhan duh aing komo nengang abdi mah bah lamun hajat dibesot dibuka di tempo teh 15 moal make kursi diukna kita atuh dahar anggap jeung huluna nah rugi tapi lamun anu hajat kitu rada gelo cenah nya lain hajat itu lain sing hade ka indung sing hade ka bapak nyeri na ngalahirkeun ibu nu ngaran anak beak dengkak lung saya capek ripuh tunuh tapi aya nu leuwih nyeri nalika nempo anak rumah tanggana bangkrut jeung ancur bener Bu naudzubillah mata kolot beak harta beak bana teu jadi masalah tebus ku hidup anak king dalain kolot hayang dipulangkeun harta bana tapi pang nebuskeun rumah tangga ku hararade halus budi hade perilaku hareupeun kolot rumah tangga sakinah mawadah warahmah ieu geus jadi kauntungan pikeun kolot bari ditanya geuning hayang ade Astrid datang 8 juta hayang dalang naon ieu teh hayang wayang bodoran Rineka seni nanti Rineka seni nanti menyecan apal kene aing aduh ampun Gusti Agung katingali itu lo bajeng batur nanti jadi bawa ka aing ya wayang bodoran Rineka seni kinanti DL teh naon teh dulu segala rupa dalang ante dulu kades sekarang dalang anjir eta mah anjir asa merenah eta mah aduh DL dulu kades aya dalang DL dulu kades sekarang dalang kan peda hayah harita mah dua nagara mingpina ieu mah sanagara we pawayangan hunggul eudeuk deui moal baheula mah jeung nagara baros eudeuk deui moal teuing mangke we mikir heula abah wik
Wik teh lain nah ieu. Wik teh lain suit, lain ngaheot wik teh. Wi ka wi we. Wi mimitina nyaeta wibawa. Ka na komara, wi na wiwaha, we na wirasa. Jadi wibawa komara wiwaha jeung wirasa. Wik teh kitu usahanya nyaho mah. Apa nyata lagu India? Wik. Jauh-jauh. Aya gini Bu. Lagu India lagu Thailand nih. Wik. Ani meha anu eta teh. Anu eta teh ya. Anu eta. Ani meha bari cerega-ceregan gitu nih kan. Gusti nu agung aing. Ku nyampak. Kakara dina ceramah milu serius demi Allah ya mah. Buat ceramah. Bener wik. Bandung Selatan. Bandung Selatan. Baca jeung Al-Qur'an teh dihandap tadinya aya tah. Tadinya teh aya nomor HP di dinya teh. RT RW na aya dinya teh. Dokter naung eueuh teh. Bidan eueuh. Eueuh nomor HP eueuh naon teu gebleg HP jeung ieu. Aduh. Ani meha. Nya wik. Alah, ampun. Da eta hubungan DL dulu kades sekarang dalam Abah wik. Alah, urang deui gak hafal wik. Kade bakal viral ye. Da eta laguna. Ya dalang wik. Aduh. Puas, ibu mah puas. Tapi kagak gue. Puas begitu puas. Kahayang saha na dalang kahayang indung bapa melaan anak. Lol yen jet nikah laguna lagu lamunan kahayang saha kahayang kolot melaan sabara juta 8 juta ade Astri 12 juta dalang nyau teh apa nana gerhana teu nyaho urang we can jelas sari dong cara kelemang aja kalem ke diharewaskeun kan bae dereg pan yen jet nikah datang ngingkik nih dina judul lagu Daun Kalapa menang deui insyaallah keprok nya ustad nya suara alus eban mangejo aing henteu da maksudna teh lamun eureun jadi ustad dek jadi penyanyi oh itu lamun uing eureun jadi dalang jadi naon eta tukang masak di Lebak apaan tadi ge dek mayahan maung ku kangkung dek nu omongkeun dadahareun ngala orai ku kurupuk nya tah lamun ngala gajah mah ku awi di kumaha ku awi saleunyeur make gaji terus diasongkeun ka gajah dihakan ku gajah teh langsung digotong gajahna teh dipaleur. Bener. Hade. Lanjut. Iya teh ladang indung ladang bapak maka rumah tangga paling puncak segala rupa kebahagiaan adalah doa indung doa bapak mata dek sumujur mah peka indung dek menta kanu jadi bapak lantaran indung ngandung bapak nu ngayuka lain hartina anak kudu mulangkeun harta banda kolot mah teh butuh tapi pang nebuskeun ku hidup anak ping rumah tangga teh tembongkeun hareupeun kolot anu ngeunah di tempona ngeunah kana hatena beak harta beak banda kolot mah melaan anak cantang tuh anak beak harta melaan kolot inung hiji budak 7 nu 7 papiara tapi 7 miara kolot nu hiji cantang tuh terjadi mata moal aya dosa paling badag adalah dosa urang menyerikeun HP inung bapak urang salat ditolak zakat ditolak saum ditolak nalika inung bapak urang nyuruh ku perlakuan awak urang maca Quran alus barengan ku hate nu alus maka akhlak we bakal alus maca Quran alus tapi hate kotor maka bubar maca Quran jadi asa aing pangqur'ana pangaosan ayeuna alus barengan jeung hate nu alus maka bubar pangajian jeung lalajawayang teh aya hitu anu alus tapi lamun ayeuna pangajian alus hatena kotor bubar ti dieu bisa-bisa gujur ngomongkeun nu hajat contohna us puting kena pengajian tincuk teu datang tak eta sok di aroma menjadi oh loba oh pan abah jeung urang nu ngomongkeun anak jeung jon kita miluan jadi sumberna adalah alus hate ibu
tahajud alus barengan ku hate nu alus maka ladang tahajud bakal tawadok. Ayeuna ge ya hiburan alus barengan ku hate nu alus maka bubarna ya lumayan urang teh sehat. Awak jag-jag, teu nyimpen penyakit sulit hati, belang baya, teu ngebacok dina bibir. Alhamdulillah pan lumayan ibunya. Tah ku sebab kitu urang teh perlu nu ngaran hiburan teh babaraha katakan di dieu mah aya di imah mah we bingung deui geuteunan naon. Da isuk teh pan sidik poe Sabtu. MBK, PNPM, pan syariah, dan syariah, geus dieu. Ibu curiga ka abdi apalah? Beja teh kades, da kades loba hutang lain urang. Ba aing deui. Untung geus jadi kades aing. Mantan maksudna teh. Pokona mah abah wik-wik. Eta we kata kunci mah. Urang lalaju wayang sareng DL abah wik-wik. Naon IDL teh? Dulu kades sekarang dalang. Gusti dagu. Ibu kudunya minum papat. Kudunya wangsul ibu teh ibu baju aralus kolot mah buah sapotong gitu ka bedag. Ibu barang dahar ngarenah buah kolot mah anyu ka hutang. Ibu jejeng di imah anu alus buah kolot mah usum hujan nyak salakan eueuh memang menerkeun. Mata pangbalikan anak nu sabenerna lain pamajikan. Pangbalikan lalaki mah ku indungna sabab lalaki boga surga di indungna, pamajikan boga surga di salakina. Dua. Hiji deui. Geus usah. Hiji deui. Naon? Apan cenah tadi teh kudu hormat tilawat kana jadi salaki. Geus. Oh, geus. Geus. Lalaki teh sarua kudu ngahormat ka pamajikan. Apaan sasajen? Silih ajen. Oh, kudu ngahormat ai sugan teh ngahormat ka awewe teh kieu. Kumaha? Di mana rek dahar hormat heula pamajikan. Oh. Eta mah begung di Hormat hormat. rek mani pamajikan hormat deui. Tapi karek HS 2 dihormat dulu. Ai sugan teh kitu gitu ngahormat. Oh, lain itu lain. Lain. Kumaha atuh Ustaz? Kalau rek kitu ngladit hiji. 2 3 Iya, betul. 380 Ada ieu nu 10 na ka dieu tadi. oh kadeun deui tuh Oh, itu ngarah cicet. Ngarah pokok ngabagi dua anak kumaha 380 pada hese. kadeun deui tuh Siapa teh? 10 soalnya teu bukan receh ieu atau mara dijegan jadi 500 dari 110 Dijejekan heula tah, dijejekan heula. Mending PHP kan ya kadalang atuh. Kamari ge aya bejana ieu di itu di Pangandaran. Ibarat aya ustad menang saweran terus balik nanti langsung kita setruk dah. Bang, Batak ning PHP kan kadalang. tapi kan ustad itu udah ustad iman teh Oh. kan aya ustad berarti lain ustad ieu Lain salira. nya lain berarti ustad itu nya bisi kajadian deui jiga kitu. moal ngomong jeung ustad itu entong jeung ieu Jadi moal di PHP kan kadalang moal. moal dan nu setruk mah itu lain ieu Tapi aya deui kajadian kamari di Karawang. kumaha Di Karawang, mun di Karawang mah kieu. Aya ustad sarua. Sarua menang sabera. terus Balik nanti langsung ke dengar motor. Di Bidu di Karawang. tah eta mah kamari pisan aya dalang ibu Kumaha. menang panyawer Oh. teu dibagi-bagi nah da eta mah datang ka imahna Ya. langsung dipaletak sucokorna Keun bae da dalang itu dalang imam moe. berapa Subhanallah. hepan bisi kitu bisi keuna ka dalang ieu Ulah mata. jadi itu aman ya eta duit ka dinya ieu ka dieu nya Nya nu anu cilaka mah cararea nya anu cilaka mah dalang itu nu cilaka ustad itu nya urang masih salalamat nya. Sing panjang umur, sing sehat. Doakeun pokona mah sing langkung viral. Dina kahadean. mung Keun bae. jadi viral teh mung Nah, makamu. ribu Oh, viral tadi ribu atuh ganti we ku Mang Cepot. kop asli viral teh panya teh genah Nah, peke aya kop etan teh dibikeun wae atuh. dek neangan budak yatim dibikin ke budak Sok yatim beroan budak yatim. sing mana murang kali yatim Hayang apal budak yatim? mana apaan boga Semar jeung Sri Kandi Sri Kandi saya nungna teh Inungna Semar. Siti Ragen Mamah Siti Ragen. oh berarti teh yatim Si Cantik Clara. Ya pan di dieu mah keur yatim atuh. henteu mana dedek yatim teh
Ya sok aya anak yatim bu. Ya itu aya, saya dede. Aya anak yatim mah. Tongkeung ku si Cepot. Sok ka dieu. Ka dieu deh. Ka dieu deh. Sok. Anak aya. Pak Ustadz cenah anak yatim mah teu aya ge anak hayam bade. Sok mangga ka dieu geulis kasep sok. Sanes bari di kukumaha sanes. Ya di dia sanes bari di wiwirang sanes sok ka dieu. Sanes dihandap deh. Sok. Jadinya. Mayun ka ditu sok deh. 1 Sok. 2 3. Iya mah, ibu yatim. Ibu yatim piano si ibu. 1 2 3 4 opatan bu. Oh berarti 400 harus uang ya. Sok. Oh alhamdulillah dede ya, mere duit. Sok. Syok atuh. Abdi mah ngajawab pantun tadi teh aya ustad. Tadi mah saweran, balik mah truk. Nah, da rumah truk dibaikeun, coba dalang teh dibikeun. Yang dapat dipakai kapan aja teh. Nah, dapat aya gana teu yatim. Tuh yatim piano. Ya, sorry. Dede sekolah teh. Sekolah. Kelas berapa deh sekolah teh? Kelas berapa? Oh, kelas 2. Hafal Pancasila deh. Pancasila satu kehutanan yang maha esa. Lain kehutanan ketuhanan. Sekolah teh. Sekolah di mana? Kamu sekolah TK ya? Oh, aca. Sok doakeun sing keur milik. Lulus daya saha? Bapak, ibu mama aya. Nu mana? Oh, TK dia. Can nikah deui. Aca nikah deui. Ulahnya, sieunnya. Kamu ka ditu mah. Kamu lulus daya saha? Bapak, si mama aya keneh. Ka dieu teh. Henteu. Tos nikah deui aja. Atos. Oh, baik, alhamdulillahnya. Da si bapak ge nyaheun. Doakeun sing enggal nikah deui. Tos nikah deui si mama. Acan, si bapak tos aya. Doakeun sing enggal nikah deui. Ari sakola usaha dibiaya. Terus mama damel. Alhamdulillah. Ya. Urang teh ulah bunga urang teuing. Urang mah da bunga ku seuri. Kepokola kamu Pak Ustadz dan negarana. Tepuk tangan tah ieu salah satu contoh yang harus dicontoh. Kudalang. Temenang dipangmenangkeun. Aduh, ayo tadi bapak dalang menang sabaraha? Karek 13.000. Bener 13.000. Ya. Bohong banget enggak lo ya. Da ieu malah mun teu ngabohong sakali teh nyeri awak teh. Sok deh, ada tuh deh. Sok deh. Nuhun nya. Nuhun deh. Doakeun sing keur milik teh nya. Aya budak awewe teh teh. Dua. Mun geus gede tong kasasahan nya. Oh, kabatur kitu maksudnya tong ka urang. Boro rek dipolototan. Soalnya 40 eta budak 12. Teu geblek cedok atau 40 jeung 12. 40 mah imah gedong sabah lega maot teh maru nu datang. Kan tadi ge kabejakeun anu kawinkan ini. Ibu disim kuring masa kitu engke panginten bade diteraskeun deui ku Abah Dalang. Wik. Gusti nu agung. Kade buah tong kabawakeun mah wik para ruku. Disim kuring sakitu, Dek, sing sarehat, rumah tangga sing sakieu nama wadah. Ibu sing sarehat, sing panjang umur, sing gede milik, gede rezeki. Amin. Tapi gede milik jeung gede rezeki bisa batal ku gede hutang jeung gede bohong. Sakitu nu kapihatur. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sadayana rek sakapiatur kosiana. Kita barokah bersama Bapak Kyai Hadrahat. Murid sieuna nemeng dina tausiana barok. Rupina alhamdulillah rek sioge disukuring sabaraha ganjang. Waktu besar ini kasih kinan